ayeuna mawa iman jeung Islam. Untung kumaha sabab ceuk Allah illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Surat ayeuna mawa iman jeung Islam. Untung kumaha sabab ceuk Allah illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Surat Wal Asri. Taeta surat Wal Asri, lafaz Wal Asri geuning dibaca Wal Asri lain Wal Asru. Sabab eta lafaz Wal Asri lain jadi mubtada. Dimimitian ku waw huruf qasam. Geuning disebut waw huruf qasam, hartina waw huruf qasam teh waw bimakna sumpah. Jadi sumpah Allah Ta'ala ku lafaz Wal Asri. Tanya Allah teh engke aya Allah teh aya sumpah kujatna jak Allah. Hiji, dua Allah teh sumpah aya ku makhlukna. Tilu Allah sumpah ku waktu. Jadi hiji Allah sumpah kujatna, dua Allah sumpah ku makhlukna, tilu Allah sumpah ku waktu. Mana ayeuna Allah sumpah kujatna la waladi jalali la yu'adzibu ahadan. Cek Allah sumpah demi zat kaula, cek Allah demi zat kami moal nyiksa ka hiji jalma di hareupeun dulurna, di hareupeun batur-baturna. Naon sababna yastai Allah eraeun. Jadi di akhirat Gusti Allah eraeun bari Gusti Allah sumpah moal nyiksa ka hiji jalma di hareupeun batur-baturna, di hareupeun dulur-dulurna. Nu mantap urang dulur teh sing loba, babaturan teh sing lo khususna urang para habaib, guru-guru urang sing loba, susuganan urang di akhirat nu tanya Allah arek misake ku sabab loba babaturan, loba dulur, loba kauhan terjadi disiksa. Cek Allah. Ditambahan ku Nabi, cek Nabi aksiru minal ma'arif fa inna likulli mu'min syafa'atan. Cek Kanjeng Nabi lobakeun kawauhan, lobakeun duduluran, lobakeun babaturan, khususna urang ka para alim ulama, ka para ustad, ka para habaib, sing loba. Naon sababna? Fa inna likulli mu'min syafa'atan. Ngalobakeun duduluran, ngalobakeun kawauhan, eta teh di akhirat jadi pertulungan ka urang sadar. Bakal nulungan ka urang. Ayeuna urang umpama boga babaturan, komo babaturan urang teh jaek ibadah, komo babaturan urang teh ayeuna alim ulama, komo babaturan urang teh umpama habaib, ayeuna mah tong siga alim ulama, tong siga kiai, tong siga ustad, kasebutna jalma soleh. Ari jalma soleh mah teu kudu jadi kiai wae, teu kudu jadi ustad wae, teu kudu jadi mubalik wae, teu kudu jadi ayeuna dai wae. Tiap-tiap jalma soleh insya Allah bakal nyapatan, bakal nulungan ka urang sadaya. Mudah-mudahan amal ibadah urang sing kasupkeun kana amal soleh, amin ya Allah ya Rabbal alamin, bisa nulungan ka urang sadaya. Hiji. Nu kadua sumpah ku makhlukna. Kumaha ku makhlukna teh? Walladzi nafsi biyadi, cek Allah. Demi zat anu ngadamel ka Nabi, demi zat kakasih kami, mana kakasih Gusti Allah nyaeta Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta ge sami demi ayeuna kakasih kaula Kanjeng Nabi, kaula moal nyiksa ka jalma-jalma anu mika cinta ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mika cinta ka Nabi lain hungkul urang dina bulan Maulid, mika cinta ka Kanjeng Nabi ayeuna urang lain hungkul dina bulan Rajab. Setiap urang maca sholawat ngabuktikeun eta teh cinta ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang ayeuna ku sabab yang ngaos sholawat sing sok sanajan sakedik, mudah-mudahan jadi sabab ka urang sadaya meunang sahabat Kanjeng Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam nu katilu aya sumpah waktu. Taya waktu wal asri, sumpah Allah demi waktu asar. Naon sababna Allah make ayeuna sumpah ku waktu asar? Diibaratkeun bah ayeuna sabab ayeuna Gusti Allah sumpah ku waktu asar, sabab waktu asar teh deukeut kana waktu maghrib, deukeut kana waktu poek, deukeut kana waktu maghrib. Eta teh bahasana isyarat bahwa alam dunia teh ayeuna sacara deuketna waktu asar kana waktu maghrib. Waktu maghrib eta teh keur turun keur eta ayat keur aya keneh Kangjeng Rasulullah keur aya turun keur aya keneh Kangjeng Rasul ti asar ka maghrib. Ari ayeuna kumaha? Aya baru 10 menit teh meureun kana maghrib. Hah? Sab aya 5 menit meureun kana waktu maghrib kana kiamat. Mudah padahal mah jauh deui, luhur deui langit mah. Nah, guys, tayana sateru tayata janji Gusti Allah, janjina nyaeta waktu asar. Innal insana lafi sakabe jama balik di dunia ka akhirat teh khusrin, rugi. Sum salat teu salat, sum puasa teu puasa, sum zakat teu zakat, sum jarah teu jarah, sum muludan teu muludan, sum rajaban teu rajaban, sum ibadah teu geusna teu daek ibadah ka Allah. Tah, rugi balik ka jemaah, balik ka akhirat. Tah teruskeun ayatna illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Tadi ayat yang pertama sakabeh jalma balik ka akhirat rugi, terkecuali jalma mauna mawa iman jeung Islam sakai deui. Mudah-mudahan iman jeung Islam urang, amal soleh urang sing kabawa mawat sing jadi saksi di poe kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalli wallahu a'lam bishawab. Allahumma